samperentea di akhir moal sulaya gening maut ngadodoho borosok di poho-poho datang na temerenya ho ngageretek taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal gesumping teu bisa tempo anaking horeng nyawa ejeng badan nu geus lila babarengan datang mangsa pipisahan paturai tineng pamitan lain meureun lain suganda ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan kaget rewas mata mencerong rengap ranjung bungang bengong napas ngangseg ngagenggerong nu deukeut geus teka tembok horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangseg mapai urat teu aya daya kelumpat kureng hapnu pangenggesan pegat sakabe harepan ngabengkang taya dayaan rekumaha pangharepan boromah keur suka bunga ngatur nafsu seri bunga beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka alam kubur meunang ali geus diukur mahikeun awak sakujur rek naon anu dibawa duit tawa sawah lega meunang ngumpul-ngumpul tea bela anipu pasehat benang tisu sukti tungdung nusok dipake adigu kana salat mata kliwung waktu jakat nada embung ibadah ka teler-teler nepi kanyang hulu ngalir lapur badan gas komper di tengah imang ngagoler ngajolopom di ruruban diriung di tarungguan gemper pacampur jeung rewas setan mah batinmu puas harta anu gunung-gunung pakaian duit satungtung ngan masih boe asiwung ditambah kai kerpadung lawang amal geus ditutup anjakal keur waktu hirup talang kebet teu sanggup padahal waktu mah cukup paingan rasul ngelingan dunia mah pangumbaraan nahabet kamalinan tonggoy henteu nyubadanan ati ngeurik pikir liwung imati iseun jeung suwung ngan anak yatim buruan tinggal risik ting rariung abong
Ninggalkeun pakarangan gewatkeun logat ngantosan pasaran mendung di payung ti luhur dirurup sarung nu ngiringna samumuyung nangkep dadating kuyung-kuyung ngalet ngengkeuy ngabandalet beuki deukeut beuki deukeut kana logat supereureut duh geuning geus nyengkora rupku padung rapku lemah poe rupek jeung teu ngeunang ngarumas cukire susah ahli sobat kawauhan teu toli gancang bubaran duh saha nu rek maturan geusan cicing babarengan mana sobat mana dulur geuning buriak salembur henteu maturan dikubur sumawa nambahan umur oge harta banda kuring nu dipuhit berang petik cik mana anu rek ngaping geuning geus kieu mah kuring hanjakal aduh hanjakal teu getol sedia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel naon keur panyinglar sedih nahan kuci mata getih tawa bangkiung jung teli harta mah geuning teu noli geus muntong reksa sambat teu guna geus kaliwat bongan bareto teu tobat teu kurang nu nganasehat tong hantem hanjakalan pan teu kurang nu ngelingan pek rungu jawab sorangan geura jawab pariksaan paremutan parantosan mangga geura aremutan sugan manawi jeung sugan ngajadi kamaslahatan kumaca ieu pepeling muga sing janten panggeuing da Gusti anu ngajaring siang jeung wengi di api. Allahu a'lam.